Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun haduran alhamdulillah tepang dangun deui sareng Mang Maman. Kumaha sadayana sararehat, mugia aya dina ginanjar kawilujengan sareng aya dina panangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang ngadongeng deui neraskeun hanca garapan carios kalayan judul Tarungna Dua Jawara karangan Bapak S. Sukandar nu diropea atanapi digarap deui ku Mang Maman. Upami teu leupat mitra hancaan waktos katunda teh dugika, tapi ari hojahna mah teu kurang-kurang kalawan sakilat naker manehna nyebrutkeun peureup kagigir ngagunakeun jurus solendang mayang jeku teu salah deui ngahanca bincurang Arnasik ngagero bari ngajerete sabot kitu ngagentak Suhali ngagurinjal hudang urukaya Arnasik rikat naker nyamberkeun dampal sukuna rek ngahanca gado Suhali nu harita masih keneh tapak deku ngan bae Suhali oge teu eleh kesit manehna ngagentak ngabalieureun beungeutna nu dibarengan ku gerakan leungeun katuhuna dipake ngedet mumuncangan ngan bae Arnasik oge teu eleh cinges rikat narik deui sukuna sarta langsung ditunjalkeun kana taneuh ugituna corelat bae manehna ngajaul kaluhur nu dibarengan ku mancona tuur kenca. Dugi kadinya nya mitra hancaan waktos katunda teh kumaha lajengna sok marangga kasadayana. Suhali nepi ka ngagero bari sirahna ngadang heuak. Sedeng badan Arnasik langsung ngalayang ngaliwatan badan Suhali. Jedak! Dampal sukuna ditojerkeun ka tukang. Teu salah deui keneungna ngabeletukkeuna kana sirah deui bae. Tumarapna ka Suhali kapaksa kudu ngagero deui bari badana nyungkrug saperti tadi. Pakarta lain deui ngarasa reuasna. Nilik galagatna kieu mah boa-boa Suhali teh bakal jadi pacundang. Sedengkeun ari Arnasik sanggeus karuhan nu jadi lawana nyungkruk deui. Ngagentak manehna malik nu maksudna rek terus ngayakeun panarajang susulan. Ngan bae eleh rikat lantaran harita Suhali geus nyelegedeug manten. Ukituna kapaksa Arnasik jadi ngaregog sabot kitu geus teu panjang mikir deui sebrut bae Suhali miheulaan narajang. Ukituna ngahaja sangkan ulah kapiheulaan babar mangkaning manehna teh terus-terusan bae kabeunangan ku panarajang Arnasik. Tumerapna ka Arnasik ngan saukur bisa jingkrak kagigir. Sarta dina waktu gempuran peureup Suhali ngageblos manehna maneh haripet naker ngagentakkeun dua leungeunna rek dipake newak leungeun lawan. Orokaya Suhali oge leuwih ti surti rikat leungeunna ditarik deui. Seret maju salengkah ngabarengan nyebrutna peureup katuhu ngagempurkeun jurus solendang mayang. Crot teu salah deui ngabentur beungeut. Waluh. Daek teu daek kapaksa Arnasik kudu ngagero. Tapi najan kitu rikat manehna males narajang ngagempurkeun peureup-na. Ngan bae tadi oge Suhali rikat naker ngagilek nyerong dina gerakan monyet rengkod. Puguh ari lol peureup Arnasik nyampeug teu hese beleke deui
Des pigelang nak dihancak ku potong tunggal. Oh, deui Arnasik ngagero, kontan leungeuna ngerepeng. Sabot kitu lep Suhali ngarandeg bari ngagibegeun awakna dina gerakan monyet ngemil. Tumarapna ka Arnasik rikat ngagilerkeun panona ka belah kenca. Lantaran katempona Suhali teh rek ngajorelat ka palebah dinya. Tapi kanyataanana Suhali teu ingkah tina tempatna. Lantaran ngan saukur ngarempot bae sarta langsung nyebrutkeun peureup ka hareup dina gerakan totog. Teu salah deui jebrod ngahanca hulu angen. Arnasik ngahanju. Badana ngajeregjeg mundur. Nupikeun Suhali mah ngagentak manehna ngagunakeun gerakan tampelek meped. Guliwed katukangeun lawan. Dius peureup nyebrut. Duk teu salah deui nyayang kana pundu. Wow! Arnasik ngagerung lambat bari badana nyolontod. Moal laksana hayang ngamilik Nyi Rahmah teh. Arnasik, Suhali nyorowok bari langsung ngabelesat ka hareup nu dituturkeun ku tenggelan kepeng. Jedak teu salah deui ngahanca dua puhu ceulina. Tubot. Akhirna mah Arnasik ngoceak. Kontan badana ngarumpuyuk nambru. Coba gerah hudang deui Arnasik. Kitu ta balukar jalma mah hiwal teh. Ayo gerah budi deui. Ari ngarasa keneh panasaran mah. Suhali terus-terusan nangtang bari ngajega teu jauh ti Arnasik. Nu nambru teu beda baju butut di juru. Tapi Arnasik ulah boro-boro bisa nembal. Manehna jongjon bae ngajoprak bari teureureuh gegerungan. Udah sanajan sakumaha kuatna oge. Upama beunang di kepeng puhu ceuli duanana mah piraku teu leungit budi ilang daya. Komo upama seug-seug kekendanganana peupeus, ulah-ulah matak tore. Parantos wejang, hali. Pakarta bari jung cengkat tina diukna. Koloyong nyamperkeun Suhali ngarasa hariwang bisi manehna terus kalangsung ngumbar amarah. Mitra kaum dangu Suhali teu nembal. Katayep bae manehna mundur nu satuluyna gek diuk dina golodog. Ari heug teh manehna ngalieu ka belah wetan. Mani teu sirikna ronghok tatangga na pakarta narempokeun. Teu ribut sote bane mireungeuh pakarta nu keur cindeluk dina batu lempar. Begituna teug bae panyangkana geus tangtu ieu teh lain galungan teuing. Tapi kawas-kawas nu ngahaja keur dipecak wewesana. Sedeng ari pakarta harita sanggeusna karuhan Suhali diuk dina golodog. Eug manehna muru Arnasik jung dicengkatkeun lalaunan. Mitra kaum dangu Suhali teu nembal. Katayep bae manehna mundur nu satuluyna gek diuk dina golodog. Ari heug teh manehna ngalieu ka belah wetan. Mani teu sirikna ronghok tatangga na pakarta narempokeun. Ribut sote bane mireungeuh pakarta nu keur cindeluk dina batu lempar. Begituna teug bae panyangkana geus tangtu ieu teh
lain galungan-galungan teuing. Tapi kawas-kawas nu ngahaja keur dipecak wewesana. Sedeng ari pakarta harita sanggeusna karuhan Suhali diuk dina golodog. Heug manehna muru Arnasyik jung dicengkatkeun lalaunan. Yang Arnasyik, Pakarta nyarita lalaunan. Arnasyik nembalanana deh ku humarurung. Barinya manehna beunta. mangga urang karorompok we ayeuna mah. Ceuk Pakarta bari karepna mah rek mapah Arnasyik, rek dibawa ka jero imah. Tapi Arnasyik mugen, jung manehna maksakeun nangtung. Oloyong leumpang keketeyepan kaluar ti pakarangan Pakarta. Leumpangna teu sirikna rumanggieung. Yang Arnasyik, kelahanan ulah waka angkat. Pakarta ngagentak muru kana leungeunna. Tapi ngagentak leungeun Pakarta dikepeskeun. Badi sakecap oge manehna teu nyarita. Asyik, Suhali nuti tadi ukur nyerangkeun teh ngagero. Bari deregdeg nyampeurkeun Arnasyik. Ampura kuring Syik, pokna bari ngasongkeun leungeunna. Ku kitu teh mah ngaran-ngaran jeung sobat dalit ngahalas oge mireungeuh kaayaanana Arnasyik harita. Tapi Arnasyik teu daekeun nampanan. Ukur ngareret, reret nu ngandung kaceuceup nu pohara. Ebreh dina sorot panona. Geus kitu katayap manehna indit kemalire deui. Geus puguh ka Suhali dalah ka Pakarta oge nya kitu. Jigana teh geus nganggap ka musuh. Ih, beunang dipi baraya jelema teh. Pakarta ngagarendeng bari neuteub kanu keur noyod ngaleng hoy. Mangga ah, nyangali urang karorompok deui. Sawios Yang Arnasyik mah datos kitu kahayangna. Pakarta nyarita deui ngajakan asup ka imah. Geus teu nolih kanu masih keneh ronghok narempokeun. Lebah bae duanana baralik blas bulus ka jero imah. Pleng ti harita teu aya kajadian naon-naon deui. Malah nepi ka prugna Suhali kawin ka Nyi Rahmah. Jempling taya halangan harungan. Kugituna kabeh-kabeh pada baroga anggapan yen perkara nu aya patula patalina jeung Arnasyik teh geus moal aya buntutna deui. Aduh, teu mangkuk 2 bulan terus bae Nyi Rahmah dibawa pindah ke kampung Magung. Saterusna tetep renggenek di dinya ngeusian imah anyar nu pernahna teu pati jauh ti imah Pamadraub. Tina perkara Arnasyik mah geus pet teu inget-inget. Ongkoh da jalmana oge geus taya di Gunung Leutik, tuka teuing di mana matuhna. Ngan kira-kira geus meunang 6 bulan, anak kurunyung teh Arnasyik datang deui ka lemburna. Tapi teu nyorangan, ieu mah kadua pamajikanana. Jadi ayana di pangumbaraan teh Arnasyik ngadon boga pamajikan. Nyaeta samulangna ti bojong saentasna patutunggalan jeung Suhali. Kusareatna mah Arnasyik teh moal ngunek-ngunek. Ongkoh deui manehna ge apan ayeuna geus boga pamajikan. Tapi kanyataanana mah teu kitu. Kaceceubna ka Suhali teh teu bisa leungit kitu bae.
manehna tetep hayang males ka nyeri. Bakuna mah pikeun nebus ka kasoranana, mangka-mangka nu nyahoeun yen manehna diragrageun ku Suhali teh lain urang bojong wungkul. Tapi saciparai mah geus pada terangeun. Ku kituna mah beja teh terus alah batan goong narekab ka mana mendi patali jeung eta. Geus lain deui kerenyengna hayang buru-buru bisa ngalaksanakeun males kanyerina. Ari rek ditaragal terang-terangan, kaduga ngalaksanakeunana, lain ngarasa saber. Da manehna teh tingkat pangabisana ayeuna mah kacida jauhna, upama dibandingkeun jeung mangsa ka tukang-tukang. Ngan ieu mah nu diragangan teh caritaan nu sejen, teges tangtu bakal nyalahkeun ka manehanana. Ongkoh deui sok sieun disebutkeun masih keneh mika hayang ka Nyi Rahma. Ieu hal teh geus tangtu matak nimbulkeun pacogregan jeung nu jadi pamajikan. Waduh jalana iwal ti kudu bari demit. Akhirna Arnasik nyieun kaputusan. Geus mikir kitu mah peutingna oge belecet bae manehna kamagung. Kabeneranana teh kaayaanana simpena keur. Durug-durug deui imahna Suhali rada anggang ti tatangga. Teu ngalobakeun deui pamola. Gorowok bae Suhali ditangtang diajak patutunggalan di Tegal Barujati sangkan samemena. Puguh we boh Suhali boh Nyi Rahma lain deui reuwaseunana. Ngagentak ku Suhali di tepungan. Bari pok bae langsung ku Suhali dipeper, bari teu weleh sanduk-sanduk menta dihampura. Tapi hate Arnasik tetep teas keukeuh ngangajak deui patutunggalan. Malah pokna teh lain tina perkara Nyi Rahma ieu mah, tapi samata-mata tina perkara kanyerian hatena. Dumeh ti heula manehna kungsi diragrageun ku Suhali. Atuh der bae patutunggalan ngadu tanaga rebut hirup pegalan pati. Tapi kabijil pajar ti belah wetan kakara eureun. Bari itu ieu tacan aya nu boboleh eleh. Aburu beurang Suhali, cak urang eureunan we heula. Mangke kahareup urang tuluykeun deui. Caritana kitu teh bari jorelat bae Arnasik ngejat. Langsung ngabelecet muru kalemburna di Gunung Leuti. Di harita jigana teh geus taya halodo panyandapanana deui. Rebut hirup pegalan pati antara Arnasik jeung Suhali teh geus teu bisa dicegah deui. Antaranya eta itu ieu oge taya nukung si eleh. Itu peta teh beurang disebutkeun mang tahun-tahun lilana minangka eureuna teh nyaeta waktu Suhali jeung bojona Arindit mungguh haji nohonan rukun Islam anu kalima. Sadatangna ti Mekah nu ayeuna mah Suhali teh ngaranna jadi Haji Sabana. Pasendatan jeung Arnasik mah keukeuh we teu bisa direngsekeun. Kituna teh teu kalis ku geus pada-pada baroga anak, teu halangan ku kaayaan badaniah nu geus pada kairut peot dimangsa ku kakolotan. Paribasa buuk hideung jadi bodas, panon cekas jadi lamur. Tapi jigana teh taya pisan euih na bakuna mah Arnasik
Kekeh patekeh ngageberung nafsu ngumbara amarah. Basana ge moal suda rasaning ati upama Allah saurang can aya nu ngajoropong jadi banusan. Sadapa lupuh katincak. Mana horeng Bu Haji Rahmah geus ngarong heap deui ka jero bari mawaci kopi dina bekong. Mangga Kang Haji ngaleueut heula. Pokna bari sok neundeun bekong cikopi hareupeun Pak Haji Sabana. Anak gebeg teh tumarapna ka Pak Haji Sabana nuker anteng ngelamun. Ngarenjagna teh teu beda tinu digebah. Astagfirullahaladzim. Pak Haji Sabana bari ngusap beungeutna ret ka Bu Haji. Aya naon Kang Haji? Bu Haji kaget. Bogoh keur ngalamun akang teh. Nyi Haji leuwas asa digebah. Ngemut-ngemut naon kitu Kang Haji? Bu Haji Rahmah beuki kaget. Eta ngagorehelkeun deui lalakon urang mangsa keur ngora. Ari disaliksik deui mah mani asa cikenehna keur karandapanana teh. Mani jentre Nyi Haji asa nampo lalakon dina Istanbul sepuh-sepuh urang nu tos teu araya. Mani asa aya keneh di kieu na. Teu kedah diemutan teuing Kang Haji. Leheung upami nu disawang teh palebas sukabungahna. Namung eta pami ngemut-ngemut dina dukana. Kapan matak ngagores bae kana hate? Ngehudang deui berewit nu moal aya suda-sudana. Bu Haji ngadadak ngageuri. Ih, lain ngahajat diinget-inget. Nyi Haji, mimitina mah mikiran polahna Ki Arnasyik. Asana teh taya pisan euih-euihna. Nuhun, asana manika langsu pisan ngaberung nafsu teh. Bu Haji ngahaminan. Anya, paingan cek dongeng. Saur dongeng kumaha Kang Haji? Saur dongeng Abah Kang Haji kapungkur. Waktu mapatahan ka Kang Haji, saurna teh nafsu jelema mah eureuna di mana geus kaurugan ku taneuh beureum. Saperti dongeng Raja Julkarnain dina zaman Nabi Khidir. Pak Haji Sabana nyaritana diselang bari ngarenghap narik napas panjang. Ae, nah kumaha kitu Kang Haji? Bu Haji Rahmah jadi ngarasa penasaran. Ngan sakadar dongeng ieu mah Nyi Haji. Cenah saur Abah Kang Haji kapungkur. Sumuhun kumaha? Hoyong ngupingkeun we atuh. Kieu cenah. Upama Kang Haji teu poho deui mah. Zaman baheula teh aya hiji raja agung nu jenenganana Julkarnain. Julkarnain teh bahasa Arab nu hartina nyaeta ngabogaan 2 tanduk panon poe. Pangna disebut kitu lantaran Raja Julkarnain teh nu ngawasa masyrik jeung magrib. Nyaeta tempat muncunghulna panon poe jeung tempat surupna panon poe. Tapi najan sakitu agungna, sasatna geus ngambah ka ditu ka dieu, masih keneh we can ngarasa sugema. Anjeunna make hayang ngadatangan hiji tempat nu tacan kasaba ku manusia. Nya dianteur ku Nabi Khidir. Cenah di eta tempat teh mandakan hiji jalma
nuker nimbang batu-batu leutik ku batu-batu anu galede sarta nu jumlahna oge pohara lobana. Tapi naha atuh ari porea teh ditimbang bet masih keneh berat batu-batu nu leutik. Tuluy deui batu-batu nu galede teh diganti ku taneuh sakeprul. Ari porea teh bet berat keneh kana taneuh. Ieu hal teh matak teu kahar tipikeun Raja Julkarnaen mah. Naha batu leutik teh ari ditimbang ku taneuh sakeprul mah bet berat kana taneuh sakeprul. Tapi ari ditimbang ku batu-batu galede bet berat keneh kana batu leutik. Ku kitu napok bae ditaros ku Nabi Khidir. Ari waleran Nabi Khidir eta teh hiji siloka cenah. Tamsil ibarat nafsu manusia kakara bisa eureun lamun geus diurugan ku taneuh. Hartina di mana geus maot kumaha we kaayaan batu nu leutik teh. Kapan ari ditimbang ku taneuh sakeprul mah beratna teh eleh. Tah ieu teh teu beda ti kaayaanana salira anjeun. Sakitu geus jadi Raja Agung teh keukeuh we tacan ngarasa sugema keneh. Tepi ka tempat nu can kasabaku jalma oge kudu didatangan. Atuh tumarapna ka Raja Julkarnaen harita ngadangu kasauranana Nabi Khidir kitu dugi ka sumegrug nangis ngarumaoskeun anjeun yen tacan bisa ngadalian nafsuna. Tah kitu dongeng teh Nyi Haji. Duka teuing bener henteu nama wallahu a'lam. Pak Haji Sabana eureun nyarita anak nutup dongengna. Op kana bekong cikopina nu geus rada tiis meueusan suruput diinum bangun nikmateunakeur. Ih, sae geuning dongeng teh Kang Haji. Teu kirang-kirang pulungeunana. Bu Haji Rahmah unggut-unggutan tandaning sugema. Puguh nu mata ku Abah Kang Haji dipapatahkeun oge ka Kang Haji. Upami kitu mah nafsu ki arnasik teh moal pareum-pareumnya Kang Haji. Upami manehna teu acan diurugan ku taneuh mah hartosna mah teu acan maot kitu Kang Haji. Nya kitu. Tapi ari pikeun jalma nu takwa ka pangeran mah moal kitu. Lantaran geus tangtu bakal bisa dikadalian ku rasa imana ka pangeran. Geuning aya dawuhan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kieu, yen aya 3 perkara nu kudu jadi cecekalan urang malah mangrupa modal hirup manusia. Kahiji kullu nasi halka illa arimuna. Nu hartina kira-kira kieu, yen sakabeh manusia baris ruksak angin nu boga elmu. Kadua kullu alimuna halka illa almilina. Nu hartina kira-kira yen nu boga elmu oge ruksak angin nu boga almal. Jeung katiluna kullu amilina halka illa mukhlisun. Anu pihartieunana kira-kira kieu, yen nu boga amal oge ruksak angin anu ikhlas. Teug Pak Haji Sabana eureun nyaritana bari neuteub ka Bu Haji Rahmah. Muhun Kang Haji, geuning itu aya maruga muga bae urang sadayana dipasihan kaikhlasan. Cik Bu Haji bari cuma limba kawas aya nu dipikiran leuwih jero. Itu deui Pak Haji Sabana tiuk pamuluna teh jadi bangun nu alum
dumeh mirengeh kaayaan anak Bu Haji harita. Ari si Aam iraha cenah rek datangna teh Nyi Haji. Oh Haji sabana ngalegotkeun obrolanana. Nu disebut si Aam teh mitra anakna Pak Haji sabana nungan hiji-hijina ngaranna Muharram. Geus lawas ngumbara jauhna tolabul ilmu ka Banten. Sumuhun asa diemutan. Upami teu aya halangan harungan mah si Ujang teh enjing cenah pidongkapeunana. Walon Nyi Haji. Dah geus sono hayang gerago. Muga-muga we budak teh sing jadi jalma soleh, sing aya gunana pikeun hirup umbuh, sing jadi hiji muslim anu taat kana ngajalankeun syariat agamana. Cindek nama jadi hiji muslim sagemblengna. Janten muslim sagemblengna kumaha Kang Haji? Bu Haji nanyakeun dumeh tacan ngarti. Jadi muslim lain aku-akuan ungkul pedah disunatan, lain muslim ngan ukur sesebutan atawa muslim sadaekna kumaha ceuk kahayangna sorangan. Tapi sing jadi hiji muslim anu bener-bener saluyu jeung kanyataanana geuning dawuhan Gusti Allah ge dina Quran surat Al-Baqarah ayat 208 nu kieu unggelna. Jalma-jalma nu ariman pek maraneh arasup kana agama Islam kalawan sagembleng-gemblengna. Tah kitu Nyi Haji, nu matak ari jadi jalma muslimah ulah satengah-satengah, cindek nama ulah belang betong, atuh dina ngajalankeun syariat rukun Islam teh ulah dipilihan, ulah karana golongan, tapi kudu karana Allah. Nya mugi-mugi bae atuh si Ujang teh sing janten muslim nu leres-leres, ulah karana golongan, tapi kudu karana Allah. Nya mugi-mugi bae atuh si Ujang teh sing janten muslim nu leres-leres. Bu Haji oge ngebrehkeun hareupeunana. Kitu pisan kahayang akang oge rikop deui Pak Haji kana bekong cikopina. Leguk-leguk diuyuk, sedengkeun Bu Haji ojengkang bae ka dapur rek ngisikan. Teu salah tina katerangan Bu Haji, isukna derong heap aya nu datang. Teu daya lian ti Muharram, mana horeng geus jajaka, alus pamuluh hadewanda ngala ka indung ka bapa. Kukitu teh mah kumaha ti pupuhuna, paribasa uyah mah moal tees kaluhur, datangna teh teu nyorangan tapi aya nu marengan, nyaeta Ki Ohim, salah saurang babaturanana di pangumbaraan, nu pada babarengan ngulik pangarti. Ari pangna dibawaku Muharram, Eukeur mah Ki Ohim teh lemburna jauh ti pakidulan, turug-turug cenah geus pahatulalis. Ieu sababna nu matak terus bae ku Muharram dibawa ka lemburna. Atuh tumerapna ka Pak Haji, katut Bu Haji lain deui ngarasa bungahna. Komo pikeun Bu Haji mah Muharram teh teu sirikna digalentor teu kalis ku geus halughug jangkung.
Teu talangke deui harita kene oge prak bae Bu Haji kaprak-keprek di dapur. Olah-olah dadakan. Sakur tatangga na kabeh diogan. Nusa tuluy nabrak bae huap lingkung balake cerakan. Ijab nama syukuran ka Gusti Nu Maha Suci. Rehing nu jadi anak geus tamat tolabul elmuna. Ngarasa sono ka tempat-tempat pangulinan bareto keur leutik kemarapna ka Muharram teh jadi tara betah di imah. Sapopoena teh nguliyeng kadua Ki Bohim aprak-aprakan ka ditu ka dieu. Mimindeng nama ka Curug Cirasea nu kuletah urang dinya disebut Waterpang. Padahal mah asal tina bahasa Walanda waterval mun teu ka dinya sok ulin ka Dongdo di Paledang atawa ka Astana Wakaf ngadon lalayo nu main bal. Ngaran-ngaran nu mibanda Wanda Haderupa tur dina tata titik tindak tanduk taya campadeun. Itu deui basa-basina teu weleh handap asor bari ngebrehkeun pamulu nu amis budi kaharti upama Muharram ujug-ujug loba kawawuhanana di Gunung Leutik atawa di Paledang teh. Mitra patepung deui sareng sim kuring budak leutik anu cecelewengan teu pararugu. Alah sia geuning nya Mitra ngamumule kana bahasa Sunda teh geuning nya teu kenging dirobi. Ngan eta we meureun ditamihan sanes ngarobi. Ngan ditamihan eta teh direka-reka deui Mitra udah meureun pangarang oge pusing meureun kedah make bahasa naon. Ari geuninganna Mitra bahasa Sunda teh syukur nya. Bahasa Sunda urang mah nya, urang Sunda mah syukur kana bahasana teh. Dina aya bahasa barudak geuningnya bahasa ayeuna gitu Mitra. Terus deui aya bahasa lemes cenah. Lemes eta teh lamun teu lepat mah paranti ka sepuh. Lemes loma. Terus teh aya deui hiji deui bahasa Sunda loka upami teu lepat eta oge. Tah gitu Mitra. Ngan hanjakal ieu teh waktosna parantos seeb. Eta tadi atuh yang ngiluan ieu teh hayang ngobrol. Ngan hanjakal eta tukang dongengna belegug. Yang ditita awas deui tita tadi untah yang ngiluan. Kan tak kitu tah Mitra we pokona malah tong loba catur deui da sim kuring mah teu bisa ngomong. Naon atuh kudu diomongkeun da daya piobrolkeun geuning. Lain piobrolkeun atuh naon nya. Pokona mah kadinya kumaha aya picarioseun mangga we tulis dina kolom komentar. Mangga we tulis ku sadayana Mitra manghapunten. Tiasa-tiasana saur mang dongeng eta teh nya. Saur mang dongeng cenah. Tiasana sakitu bae sorana. Tetiasaeun da ngadongeng nama. Mung hiburan saurna mah cenah mung hayang hiburan bae. Ngarahkeun kana mugi we meureunan pangbeberah kana manahna. Terus deui ngangkat
ieu naon ilmu nya anu hade sok cokot cenah. Lain cokot atuh candak anu gorengna sok piceun cenah kitu teh mitra kedah aya. Atus kieu geuning gantian Mang ka dieu Mang. Ka dieu Mang dongeng. Oh nyang. Ieu gerak Bang Sulan. Nya dusok mangga. Mitra kaundang. Waktosna hatose mung hapunten bae dina samudaya kalepatan sareng kaluluputan. Mugia kusadayana dihabunten. Sareng hatur nuhun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan anu parantos salasrebna sareng anu parantos ngelek jempolna sareng hatur nuhun ka sadayana. Mugia ieu teh sing janten pangbeberah kana mana sareng sing janten kana kabingahan gitu tah mitra. Hatur nuhun sadayana anu parantos ngarojong sareng hatur nuhun anu atos manco sareng ngadangukeunana. Hatur nuhun ka sadayana rewu-rewu nuhun laksa ketika bingahan. Mung sakitu bae wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jag panjang teuing.